Tiba-tiba diajak ngaliwat tanpa harus ngaluarkeun modalnya atuh langsung we gerak cepat iraha urang teh atuh bisa dahar nikmat tanpa harus pak-pikpek di dapur. Carita nate siang ayeuna teh abdi nuju amang di si mama tah kaleresan bibina si Hana teh nuju libur damel. Tiba-tiba weh bibina si Hana teh nyeletuk, "Ibi cenah hayu urang ngaliwat, cenah sadaya bahan-bahan ti dieu teh neneng, cenah ibi mah tinggal nyangu we hungkul." Nya saur abdi teh hayu atuh da komo nyanguna dina Magicom mah 5 menit ge langsung jadi. Maksudna nyiapkeunna da ari masakna mah meureunnan setengah jam. Tah ieu sadaya bahan-bahan teh ti si neneng termasuk beasna abdi mah tinggal kieu we tinggal mang nyangukeun hungkul. Da nya eta ari ngaliwat mah gandinganan sok nikmat rasanana teh beda jeung sangu biasa. Nya eta sok hoream lampahna tapi ieu mah kan tibang nyangu hungkul. Tos we lah caritana mah ayeuna mah urang langsung we ngabahas isi videona tah si beasna teh entos dilebetkeun kana Magicom. Ayeuna mah abdi langsung kapipir ka dieu milari daun cau. Nya sakantenan we abdi teh langsung milari daun cau ka dieu abdi teh luak lieur milari cau anu kira-kira sae kanggo diala. Tos katingali we si daun anu bade dialanana teh ayeuna mah abdi langsung we ieu nanclepkeun si peso kana awi kanggo pangajulna. Abeh gampil ngalanana teh rada luhur si tangkal caunana teh. Tah ayeuna mah urang rojok we si daun caunana teh tu gandinganan babari pami nganggo pangajul mah. Sakali ngajul ge langsung leupas daunana teh. Ayeuna mah urang lanjut we candak daunna teh langsung ka bumi si mama. Ieun heula urang tangtungkeun heula si daunana teh da ieu teh diburuanna teh barala. Ayeuna mah urang perenan we heula ieu teh kasisi-sisikeun tos kitu mah ieu urang sapukeun heula sakedik. Maklum we da tadi teh aruprek di dieu murang kalih teh janten di barala. Ayeuna mah urang langsung we amparkeun si daunana teh. Ujug-ujug liwetna teh tos asak tah ieu abdi nuju ngelapan daunna lanjut we abdi teh milihan cengek kanggo disambel. Ieu teh ngahaja si cengekna teh di luhureun liwetna da nya eta ibina si Hana mah resep sambal dikoskiekeun pami ngaliwat teh alim digoreng saurna teh. Tah ieu anu ngamparkeun nasina ibina si Hana. Ayeuna mah lanjut we urang taruang pamirsa. Kieu we liwetna ge sederhana tibang sareng tempe tahu jengkol sareng asin sareng sambal we. Tapi sakieu oge nikmat dan nu nyandak nikmatna teh pan ku ngariungna. Tah di dieu nu umamna ku sakedikan tibang si mama bibina si Hana aana si Hana sarengna deui eta keponakan. Da nya eta abahna si Hana diajakan teh kalah keur bobo ditambah deui aya ibina si Hana kalah majarna teh keur warareg keneh karegetos emam. Jadi we ku sakedikan emamna teh. Pamirsa bilihna kabita langsung we ngaliwat nyaliranya da bade ngajakan mah tebih.